Wah, si masih top. Oh my god, harus punya jebir. Ayo jalan ya. Meh. Mana itu anak kamu? Meh. Mana nih dilapisan mas dulu. Macam main kita kalau jauhnya, orang kita kalau jauh pisan. Salila eta meureun, mah teh setengah jam mah. Meureun di warungna. Nih heulakeun. Pas balik. Siapa urang mah atoh balik. Dilapisan. Naon atuh? Cek nu na ieu. Bae cenah. Iya lah. Info jang maneh. Nih urang mah tarang info atuh. Lain info urang ngabejakeun ka maneh karunya da omongkeun batur. Usaha. Eta si Keuy Siti masih toh. Tanya di penjara si eta mah. Naon teu biaya jeung si Julaiha. Tuh jadi di penjara bro. Tuh jadi dah. Naon cenah ngomongkeun naon? Heuh ngomongkeun sapeda maneh cenah bieu aya jalukan bieu aya Kang Wahyu di dieu. Nah apalah. Heuh meureun si eta apal da eta segala apal info naon geuningan. Lain bisa apalan da eueuh sasaha tadi urang nempo. Ngintip meureunnan. Ngintip meureunnan. Ngomongkeun sama maneh cenah ngampihan jalu cenah jaluna monok moek cenah. Astagfirullah eta. Pajarkeun maneh buka simpanan teh, simpanan teh lain simpanan duit cenah jalu cenah kitu. Terus orang teu narima mah ngomongkeun si Sanggun cenah naon lain budak maneh cenah. Si Sanggun we. Budak haram ngomong kitu. Si Sanggun cenah budak haram cenah di babah heula bapaan. Mana enak si Masitohna. Tuh can si Julaiha ku urang teh dicarekan ku urang diasupkeun huluna ka nu ember ku urang. Geus. Henteu teu narima urang teh. Ayo tadi mah dek ka dieu cari karodog maneh cenah. Ya mana gitu. Meureun ningali meureun aya jalu meureun di dieu jadi meureun aya dengekeun nginfo meureun. Nah di si etanya abina-bina teuing. Kurang teh kamari teh nya maksud dibawa ka desa teh meh aya efek jerakna teh. Meh teu mikir-mikir wae dari kakapok di eta teh. Parah. Mungkin si Sanggun cenah lain budak maneh cenah budak haram bapak anti leutik cenah. Tapi kitu na eta jelema burung. Ngomongkeun si Sanggun anak haram. Aing teu narima. Sarwana di si Julaiha mah kan sarwana. Si Sanggun anak halal sia. Halal meureun da. Udah dikawin atuh. Aing teu narima gegabah eta ngomong. Mana ayeuna jelemana? Tuh di ditu keneh da urang teh beta diasupkeun huluna ka nu ember. Da urang mendrek di sarwana nya, mun sarwana di layanan da urang didodog aya keneh, urang mah mungkin omongan jeung tetangga. Era ku tetangga. Kayak aing mun aya ka dieu, mun dibeungkeut ku karet bibirna tuh mah. Beungkeut da moal gempes eta mah mun teu dibeungkeut mah. Erek aing ku karet ban sakalian. Teh kumaha tuh iku wehna eta. Betulna di goaan jeung karantian ari eta mah. Lah dipura. Wah, itu orang mah bicarain kahungkul we orang mah. Wah, syukur kumaneh geus dibere pelajaran mah. Urang teh ngadengekeun di hadapan minta ka nanaon teh. Dalam sarwana urang nya ngalayanan leucu. Dodog ge meh tuman. Erek ka iraha deui mah dodog geura tuman jelema teh. Enak sakuta. Abina-bina teuing eta. Awas ya geus Masitoh, si bibir jeding. Beungkeut si bibirna. Saya kasih kemeh. Bari basa icuk soleh. Urang teu ngal isuk we, ulah sore kudu kalebak. Nih itu cara nginjemna. Ari ayeuna ditagih lah rese leuwih gak laku nu nginjemkeun. Ayeuna mah awas lamun teu meunang ku aing dombana tah didudut tah. Teu narima tah mah naon disebutkeun si Anggun anak haram. Tuman jelema teh kudu dibere pelajaran.
Oh kakapok mus di kepenjara teh. Mana ke mana keme? Ini ngadak-ngadak pagah deh ieu pantok. Mana ke mana? Cicing tong ditahan cu, orang ke emosi cu. Eta tong tahan eta nanti mau ge kabuka. Bisa teh tong ditahan mah tahan cu. Ada ditutupan eta. Sopan pisan. Nah itu tutupan mana? Rentan, sampai tamu, dek namu merenan. Tamu. Terus naon dek kadieu teh dek namu meureun. Utang mana deui mana? Nya dasok pohoan. Ke nu mana? Terus masa mana bawa? Teu. Ingat sia teh. Masa tahun baru. Oh. Siacan keneh. Mana itu minjemna oge. Kan doa yang mana? Orang mau bayar kamari. Itu lagi wae ka urang kayak mana hampir rumah poe. Kita mayakeun heula we tuh kemana urang. Bukan. Tuh kumaha tuh kudang teh dihareup. Jangan purnya mana? Ada duduk situ, ada duduk situ, geus masih toh. Saya keluar dari wae. Ini sao, baik ngelayanan. Suri buat satu gagan tawangan wae ka era ku batu meuni kene. Meuni kene itu jalan. Udah doa geus sieun tagi sarua. Senang di ditu. Nyekel apa nyekel? Ada gelut ieu. Bosan lo di dia mah. Si goblok eta si keme goblok sugan jelema teh. Cuk, itu sih teh kasihan pisan banget mah leuwih dicuri. Salah senang anjing. Keme, aku siap ke mana? Ke mana? Gimana? Iya, cuy. Nih, kita lagi jalan harap lompat ke dapur. Priyogi, keluar heula. Ngomong atuh. Ternyata pentingnya penting pisan. Penting pisan ini PK capek yuk. Udah cai heula tuh cai jum. Ngomong cai orang makan dia teh. Cai heula nya tuh nya. Ya ada yang bade keluar heula nyata ya pertama mana atuh. Penting. Nah, lain ngomong atuh. Kita saking penting. Kudu mudah atuh abi teh. Oh, cuma udah gawe atuh kudu mudah cicing we di. Aduh gawe atuh abi teh. Yang duit. Nah, minta ka urang. Ada aya di si keme. Urang di si keme cenah keme tuh. Jeung maneh lain ngejam teh pan. Sok bayar mana lah coba yang ngasih teh kawe. Bayar. Kawe di mana? Tah celak setar. Dua anu jeung maneh. Lima minang maya kan iraha. Pernah pokoknya ge can pernah aku jagong hiji. Kita mah bonus we. Lain kata jagong mah ka urangnya tak kudu mangguna soalnya harus bayar. Mana aya na duit mah atuh sok pura jagong sok urang geus kabeli jagong mah. Kami jadi ka urang atau angin. Maneh heun. Nya tuh nya. Oh, kuduana na nginjem lagi kuduaan teh cara nginjemna nya. Ih, cuma banyak ingetan. Nya heuh. Urang mah poho. Nya ada kitu aja aya nu baroga hutang mah. Di kamari nya icuk cole. Urang teh kamari teh geus icuk ka dieu cole ka dieu emang teh capek. Aya abina. Heuh, manehna kabur wae. Cuma salah aja main ke mana, Cek? Pinjamnya ke mana? Hah? Dek ke mana? Mana sih teh ku aing beneran. Sirang aing asupan ember sia. Tuh nih. Bosan. Ucuk. Kadieu sia. Mana tah? Tah beneran aya si cemen sia. Mana? Lain ngagarosip di dieu we Pak Mali ke Cek. Mana? Sia. Kasih anggun nyebut anak haram. Heueuh si keme teh keme mana jalu teh? Ganeng mana ngebahas jauh. Geus balik? Kasih anggun. Naon urang teh ngomongna naon? Tah, saksina. Tah eueuh ieu urusan penting teh. Naon aya. Coba jumpa heula dengekeun we Bandungan. Tah, saksina nyebut si anggun anak haram. Sia tong Narima, urang mau narima. Sia Cek tong kitu tuh Cek. Tong kitu Cek tong main fisik Cek. Urang ge tara main fisik kalau Cek. Main fisik. Ai dieu kieu ah. Urang teh narima. Tuh, kagak bae tas sia biwir jeding teh. Maneh cu deui cu tong sok ngadu-ngadu cu. Urang mah teu. Teu ngomongna naon. Bae da bener si Ucu mah. Maneh na guguan we tong kitu me. Ieu mah menyangkut mana urang sia. Maneh nu guguan si kucu ngomong Terus kitu. kaneh, maneh tong saeunahna ngomong sia.
Oh kakapok sia geus di penjara teh. Oh kakapok sia geus di penjara teh sia teman teuing. Meh. Saya dicabok. Mana main fisik ka urang meh? Tuman kita teh kudu diberi pelajaran sia. Da urang mah sesuai fakta ngomong oge. Maneh ngampihan jalu bieu urang ningali pisan ku belek mata urang. Terus eta si Anggun eta bapaan tiba heula eta. Maneh. Oh kakapok ai mana yang deui? Ingat me, ingat sekal pasan yang mana? Mari nih. Aya jeung jelema siga Oh, kieu. mana deh meni? Kami lebih teuing. Pisan ka teh kuliah masalah we Ngajar urang ngambil. Urang kade teh erek ieu erek ngaduduk si ieu da geus ka polisikeun urang geus dibawa ka pihak desa. Mah pantas dikapolisikeun. Urang teu narima kitu mah da urang dicabut deui Maneh laporan. tira nyeri pipi kurang disabok urang mah nyeri mana? Geus atuh euis deui da mah geus kaluar. Ceu urang ge teu narima ceu dibawa ka desa ceu urang di ditu teh ceurik-ceurik mohon-mohon. Atuh, enak mah geus silih hampura, lemeh teh geus minta hampura. Teu menang kitu ceu kamari ge si ieu. Oh, kata hampura. Urang kamari minta hampura di hampura teh ieu ku ceu ieu. Urang mah teu narima ceu urang teh dibawa ka pihak desa ku. Iya, mana tahu deui atuh. Kan itu teh. Wawar mau. Itilipa putrina Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ah, ceu si Itilipa. Saha itu di pantai? Si Itilipa maot. Astagfirullahaladzim. Urang sia ieu leus tur aslina sia. Teu nyangka. Kamari panggih. Wah, ceu kamari panggil. Asli urang ka sawah ngarit. Ai eta teh geuring heula ceu. Nyata jag-jag belejag kamari mah kece. Kunaon nya mana? Umur tak apal atuh kece. Wah mana ge isu? Geus tong kitu meuni na ujug lain. Kamana wae ngomong teh. Kata apa umur mah? Kamari ieu. Ai eta teu nyangka nya. Teu nyangka eta ceu Itilipa. Lain kece kamari bener jeung kece panggih. Aslina kamari pisan sore urang teh ngarit di sawah. Meh ge sarua gede ngarit. Oh. Lain kece si bari si Ece mah soleha si Ece itu ya. Karunya pisan si kece nya. Oh, Bari ada, si Pak. kece mah bager ieu. Urang esok ieu merean wae kangkung gara di sawah teh. Astagfirullahaladzim, Gusti Nagung penyangkanya umur. Kece. Coba bagus da ceu itu mah. Sia kucuk abah. Ceu itil lipah kitu. Geus maot jelemana. Ah dipanggil naon atuh? Hanya ceu itil lipah we atuh tong dipisah-pisah. Oh sia teh meni Itilipa maksa Ceu lengkapnya. Nah, tak apa tuh tapa ngaranna. Lainnya nih, eta teh bager pisan jawa sia ka abi mah eueuh sok-sok ngirim wae asakan. Oh, iya, Abah. Aja ada tos. Teu acan ya tak, acan. Kami dipanggil meni gulung-gulung ceu hampurannya. Empuranya ada apa? Tak. Ah meni gulung gusu ieu. Abi ayo tuh ah. Karek oge wawa. Ayo abi meh aya batur. Nya kabeneran batur. Ayo atuh guru. Cek. Guru atuh. Eta kan orang katongo deui atuh abi mah dateng ieu atuh abi da cegah deui bade ku beas abi oge. Ya iya satu lah namot abi sakedik we. Ai kucu maneh boga nya. Kira atuh urang dagoan. Aju. Barengnya. Heeh. Itu bukan duit lama tuh. Meh kumaha gua teu buka duit. Hai ku beas bae ka dieu bae ku beunyeur. Meh. Jeung urangnya sakalian pangawadahankeun. Beas. Iya, kucu purah heula aya mah ah. Si kemeh nih eueuh we jeung eueuh rek diinjeman teh. Baik ketang ah. Da si Ece Itil dipage bogalkeun hutang ka abi. Geus eta. Heeh, geus bae ah. Urang kewe urang balitungkeun jeung keluargana ah. Rek nempo bangkena we heula aya mah. Neng ayo tuh nih lila pisan. Entah ini kata lo. Pandai pinjam tadi na oge. Hanya terus aya amplop nama ke amplop aja mah. Baik ada bogaeun hutang ka abi. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ayo atuh keur kieu wae mah mending kan hutang wae. Nih atuh yang balik heula bae engke urang balitungkeun geus ieu na nya geus di ditu. Ah bae we duit-duit abi. Ya senal abi mana atuh tadi? Oh yang di ditu atuh mah Di dapur tadi lah, Iya asup nu ke saha dalam atuh dapur. bae injeng walanya sampai dong. Dakuan atuh. Hayu sampun si teuing. Yuk, hayu aja. Astagfirullahaladzim, tapi gitu kemari nyawios atau dah ayo hutang mah dah kedari tagi nyatu kan situasina ece nuju berdukanya nya bu hajinya askeun we atuh udah ngumpul janji
Nya tuh nya lah. Pokoknya mau mana naon. Baik dah nih. Bisa Kumaha cuma tanggung emang di orang lah baik. Ngomong wae obong haji tuh nih. Ini haji dah. Kita temat can abi teh bisa wah teh. Cuk, kita obong haji nih ngomong wae na. Lu atuh mendingnya da meuli keur payat meni hutang Ini lagi. baik apa nih? Da wajib beli tagih mah. Tak. Ayo. Tinggi mana tong makan wae atuh mesti bae. Kalau mah ya sana makan amit-amit bener ngelakeun teh. Kan tak apa umur makan teh kemarin kan jak belajak cek warna oge kan enak bae. Umur si itu si Uci itu yang nanya eta tuan cek wae atau cek Ngomong enak lengkap Cek itu lepa, keme. Cek itu lepa, gitu siap. apa mana ini milu ka dia? Kurang sih. Oh, nah di jika dia apa na balik. Bae meuni urang naon. Orangan kolot-kolot ya. Kan di rupaya teh urang naon tinggal urang teh bener. Kecil. Tadi orang kan ningali meni bolototnya sih. Ngomong sieun tapi Wah, ini aya budak-budakan seutik. Nah, siapa keme ka batur ulah. Ada ieu mah kenyataan kitu ka cirina. Da skeme mah da julit kitu oge ka batur sok tahan. Astagfirullahaladzim. Ya astagfirullahaladzim. Ngomongkeun mautnya. Tas ucut. Oh, mana dah keme? ngomong ka urang. Amitnya eta mudah sia. Siap keme geus. Omong cenah diomong-omong. Muka tadi muka mayit. Urang ge muka bolotot sia. Eta teh hayang apa? Ku acan mayar hutang. Astagfirullahaladzim. Eceun yang kitu. Mentakan menggagap hutang bayar. Dewe. Si kaburu maut. Data apa teh ya umur mah. Saat ceun apa mah? Meureun api teh. Mau ngarit Prepare holanya. mau ngarit juga matakan tungtut atuh saeutik. Mun apa mah nya mau ngarit jang dong mau ngarit juput ngarit amal nya matakan tungtut geura tungtut saeutik mau ngagedean utang Naon hubunganna hutang jeung pae? engke ngabudah paehna Amit ngomong teh. Tas geus masih tahu tang ngabudah mata. Iya, Ngau jijika urang. Oh, mana kan bibirna kitu geuning. Ece istighfar gerak. Tapi nya oge sih abi tadi ninggal ngabudah ieu na teh. Socana bolotot ece bari ieu na calawak ngabudah. Mare ece ah. ngomong atuh mah sami-sami. Kada ditajong seuh. Goblok ya. Lancar. Terbuka. Nganak-nganak paku. Sia cetong kitu tuh, Cek. Penjarakeun deui we me. Ya iya ditampar asli we bae. Cuk itu kadekeun kan. Oh kakapok sia tuman. Kurang angin. Tong kitu me. Nah ya sih lagi manungkul wes ikan. Ya, Guys, mana bibirna tong arep-arep wae atuh nih. Jadi kemeh tinggal nafsu. Ya asli mau. terus itu cinta ya Allah. Neng, caturan neng. Cepopon. Eta ilahi wa Riksa. Salah, kan tadi
pisannya si kece. Ti abi heula, ti abi heula. Ti abi. Mana batu? Bisa sekali titik. Ya, orang kerja sultan jadi. Orang teh main mana cari? Orang kerja sultan. En ini coba bagus dan itu mah. Itu lipat. Enggak cinta nama cing alias sih pak. Sia cinta dia. Di angle lah, ganti angle. Orang mah teka tempo kan? Iya, ti. Ketinggal sok. En Nah teka tempo. Ketinggal terus. en action. Kok gabung? Rusia. En action. Siap, itu lipat gitu. Rusia. Siap, cuk itu lipat. Ekspresi lah. Jadi andoi Ares. Siap, cuk gagabah. Cuk itu tuanya. Pasti jangan dibayar. Gagabah cuk itu lipat gitu. Wah, atek suara. Action. Hanya cuk itu lipat we atuh tunggu dipisah-pisah. Aja nih. Abi ah. Rusak ba en. Hanya cuk itu lipat we atuh nah. Sorry. Kita orang keseri sumpah. En, sen. Hanya cuk itu lipat we atuh tong dipisah-pisah. Beda.